antara khutbah kurang auskeun Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah telepon makan. Kalau bisa maca eta di antara dua khutbah, mau aku tujuh berita. Ya lo baru ngomongin ada insyaallah. Dina kitabna saya tidak mau ngomongin eta jarang tujuh. Urang maca salawat di raudhah. Ayeuna di dia ya. Urang maca salawat. Blang we Allah sawo ka jeung Rasul teh. Sallallahu. Eta teh hayang ngajukeun kieu tah. Letepkeun eta tah. Letepkeun bil barakah wal karamah Sya'abdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namun dibayun dengan sani-saninya dari tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi urang sadaya sing sabang mangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah sadayana dina saat urang sadayana kersa kumpul dina tempat kalian sehat walafiat. Mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina ridwan Allah, kalian mudah-mudahan sadaya rufi dosa orang sadayana mudah-mudahan dihampura Allah dina ibadah bagi orang sadayana ibadah orang sadayana sing ditampi Allah. Alhamdulillah para jemaah sadayana urang geuse dina ngos menanti. Alhamdulillah urang insyaallah belajar dalam pengawasan di mana para jamaah sadayana kurang terus aya dina akhir-akhir dina sasi Rajab, akhir Rajab, di mana dina akhir Rajab ya anu kedah kurang terus diteruskeun deui digiatkeun deui dina ngalaksanakeun rupi-rupi ibadah termasuk dina Rajab dina akhir Jumat dina akhir Jumat berarti Jumat akhir Rajab teh hiji diindike berarti asupna akhir dina Rajab di Jumat akhir termasuk anu kedah kurang diamalkeun aya amalan anu di mana eta jami ngamalkeun dina akhir Jumat dina bulan Rajab mau putus duit nak kurang kan biasanya sok lepas aja duit ya rata-rata Jawa tuh lepas aja duit gitu lepas teh pangenah-ngenahna orang tuh lepasin duit di ayah wae duit gitu tah ayah wae pedagang sapi masih jarang lepas aja duit nah dapat bukan dia bener tawarin gitu ya di talian ya kalau Pak Ros mah hampir lepas wae dia teh. Lepas. Harus insyaallah geus daya. Gitu alhamdulillah. Paras kayak milih mana milih siapa Paras? Anis Peter Anis bener. Parobi jadi. Alhamdulillah para jemaah sadayana dina Jumat dina benal khutbah di antara khutbah wajib tengok mana ada dari sini antara khutbah kurang auskeun Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah telepon makan. Kalau bisa maca eta di antara dua khutbah mau aku tujuh berita. Ya lo baru ngomongin ada insyaallah dina kitabna saya tidak mau ngomongin eta jarang tujuh itu kan orang orang kan sok nuntutan wae adegan khutbah teh nya nuntutan di kalimat wae termasuk awaskeun urang santos rese Jumat Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id fa'alul lima yurid ikfina bihalalik an harami wa bi ta'atika amma syarika wa batika amma siwak 4 kali
supaya cukup duitnya imang antri wae itu tadi cukup loba teh cukup kobo gitu. Jadi itu itu memang geus diamalkeun para ulama kurang kiai-kiai tenang atunya kepada tenang atuh doa di dinya kabeh. Ai urang pan ngandalkeun ngangon manggul komo teh panas manggul manggul teh manggul pohon manggul pohon atuh manggul pohon mah enggak manggul pohon mah enggak gitu manggul pohon mah di masa kitu amalan teh eta teh geus diamalkeun ku para ulama geus teu bireuk-bireuk deui geus teu goyang kana dieu geus teu garoyang itu urang pan jumatan geus garoyang geus talumpatan gitu talumpatan asal geus jumatan talumpatan tah kita wiridan heula ieu nya para sok wiridan tah pasok naon apa ya sieun kemarin merasa sieun itu hiji auskeun tah di akhir ending akhir ending gitu eta tina kita bisa dana gitu tina kita Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah itu kudu makan jadi lamun beres imam kediuk urang guru auskeun Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah eta mah khusus dari Raja Bungkul Raja Bungkul itu orang katakan anu ngaji mah tok eleh duit ulah eleh duit ulah banyak orang anu ngaji eleh duit atuh eleh kudu teu ngaji itu eleh duit dibukakeun semua kabeh urusan itu dibukakeun gitu nah eta rada ringan tah satahun sekali dia malah lagi satahun sekali dia malah jadi kolingannya lejeng imam kepal maju rada dilajar berarti eta mah kudu rada bere gede apa panjangna amplopna kudu rada bere gede imamna we imam gitu aja ting lah merek gitu 10.000 mah gitu anu dalilah setik teh gitu sakitu we tidak na gitu nu latih ulah sika ciriting gitu ke badarkeun imam pingsan deh tah aya dina kitab tata nu kadua eta mah rutin setiap minggu jadi aya duit setiap tahun aya duit setiap bulan sebenarnya gaji orang teh aya setiap aya doa setiap tahun aya doa setiap minggu aya doa setiap hari gitu jadi saya sudah mah duit kayak gitu duit ge anu bisa ngamankeun Jumat ka Jumat eta aman tadi teh Jumat ka Jumat teh pokok seperti kan orang salat ka salat tetebus dosa engke aya tetebus dosa setiap minggu Jumat aya deui dosa penebus dosa setiap tahun lebaran eta teh ngajar ditebuskeun dosa jadi supaya luntur deui dosa teh luntur deui gitu luntur deui misalkan lamun ahli jelema anu rajin ngaji rajin salatna otomatis dosana teh terus bersih deui kotoran deui bersih deui kotoran deui atuh sudah ini ngan bersih maot nya gitu da urang we ngaji teh pan kitu teh istiqomah teh gitu urang yang ngaji keisukan pake to wasiat teh kayak ngaji deui tujuanna eta tujuan ada kumaha teh da urang ngaranna ge nya ngaran jelema mah eta hiji kitu kadua aoskeun Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'id fa'al lima yurid eta aoskeun terus lebih lamun hebat lebih bisa diman terusakeun setiap Jumat teh aoskeun kieu subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim tapi lain subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim lain subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi 300 kali aman guys boga eta ge aman kira entong perlu dicoba-coba terus amal tuh itu amal tuh pantes anu sok ningalikeun kiai-kiai kok ngarenah amat gitu ngaranna duit teh dang entah henteu nyapir henteu itu mun kabangun abang make proposal teh ieu itu geura ningali tiangan geura anu kiaina tasawuf lah nya milarian anu tasawuf geura dataran geura ningali tarenan gitu artinya pantas atau geus araya kabeh eta mah kan berenang langsung tina kita nanti ulama untuk para wali gitu urang ge aos tong eleh gitu eleh jadi teh tong eleh jadi Allahumma ikfina gitu Gusti cukupkeun abdi gitu Allahumma ya Ghani Hamid ya Mughni ya Mu'id fa'al ikfina bihalal Gusti cukupkeun abdi ku duit anu halal itu an haram tidak anu haram sing diharam itu urang teh budi polkeun nyata duit kan begitu nyata duit kan urang sasarkeun nu halal dan
Iya nu paurna naon anu karunya mah kieu gitu jelema loba duitan tapi kena haram karunya kan. Urang eta kena halal we mulai bahasa anu haram ge hese mun halal wae tama aral ya. Gitu eta mah kudu sahadatin itu mah. Henteu teh hese duitan. Henteu entong disusulit duit ulah. Ulah dihese duit ulah. Ulah endek dihesekeun, endek dibabarikeun tinggal urang mah. Tinggal urang mah. Tinggal urang mah tinggal urang. Jadi urang saya sama ngan kurang rasa syukur nak Allah. Jadi kurang bisa nyukuran nak Allah kan. Kurang orang dina akhir Rajab tah Jumat. Jadi wajib kudakeun jeung duit cenah itu. Wajib kudakeun. Auskirtah masyaallah mesti Komo kurang digojok diku duha mah aduh geus mantep ieu duha urang ieu biasa teh hayang duha masyaallah mesti duha ongkos kan gojok kieu digojok duha hari awe mah kate awe jadi awe mah bade jeung lalaki awe mah saestuna mah awe mah teu kudu salat duha teu kudu puasa sunatan saestuna udah saya 8 salakina ayo gampang ayo mah gampang masuk ke rumah awe awe ya di bangsa ala sholat 5 waktu puasa Ramadan tuh ngajaga kehormatan salakina kalau jadi salakina min aiba min saat hayang surga mana wae heug jadi awal masuk daratnya disalah itu matakan lamun awal molodor ke orang bejaan karunya kamane itu sing kana neraka gitu ya majikan betul lah bogenya kira awal mah lamun ke salat sunat begitu salat sunat duha Allahu akbar salakina teh ngagoroan masya batal kan harita teh ulak yuk siap tuh nyawa aing sholat tuan lulus sholat tetap kasalakin Allah tuh itu salah kaprah kurang tahu tanya itu dengek kan ibu tanya dengek kan jauhan anu kira-kira urang nongkrong daya manfaatna jauhan komo anu ngabuka aib salakinya ngabukakan aib salaki udah kekuatan penting teh cenah karek tebak sarona ge geus teh ulah kitu mah ulah kare ulah kehormatan eta tah nu SMA teh nu ngajak kehormatan salaki ese ya aduh teh kowe segala geus teh ese awatakan jauhan larang kurang kira-kira nongkrong aja itu bener larang larang da awe mah wajib taat ka salaki wajib umpamanya mah puasa Senin, puasa Kamis, puasa Senin, puasa beurang salakina hayangeun batalkeun harita keneh. Da emang kada izin heula. Kada izin heula. Dek puasa izin heula. Gitu. Kada izin heula. Terus dek pamakatan kada izin heula. Urang kewajikan kitu nya urang duit akan buru urang benerna sampai nage. Tutarina sampai bener 20.000 bukan 100.000. Nah ya kitu tah masyaallah. Gagahnya. Terus sebenarnya lamun diatur ku agama mengenahan diatur ku agama mesti dari kata tidak dugikeun aya awewe anu teu ditampi salatna kusabab kabur di salakina maksud kabur teh itu naon lamun cek urang teh bahasana menyerikan kain jadi salakina teh bentuk pemajikan ada tah urang untuk babari ieu untuk babari bentuk pemajikan ulah silakan ulah lamun coba pemajikan nyarekan urang ge doakeun sing alus kade itu kajeting da kabeh pemajikan aya karakter beurang teh aya itu aya wae karakter beurang teh aya itu nah urang didinya salaki ulah saeutik oge ngadoa nu goreng itu ulah aya wae gitu aya wae nah gitu kan
Urang tidinya karek kurang aman kita dina akhir Rajab tos we eta aoskeun kurang itu aoskeunana Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali aoskeun dimatakan di keluarkeun teh di bejaan teh urang teh sok kadang-kadang jadi alasan teh teu ngaji teh kusabab duit gitu di kadang-kadang sok aya riweuh gitu dina gitu. Saya tenang gitu kayak ngenaheun jeung di urang lamun ngaji ge teu dibitaeun gitu tah di urang kalau mau cara buka duit mah aman teu kudu panggilan ka teu kudu ngarepkeun duit teu kudu teu gede nya ya kan sok dibahas tuh tuh buka bias di imah gitu itu majikan dahara sampai sakit ahlier guys biar gitu. Masya Allah Gusti daging taoskeun terus setiap Jumatna taoskeun eta besing urang eta mah amalkeun subhana rabbiyal subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi gitu ya 700 setiap Jumat. Nah kan setiap Jumat teh bahkan aya sholawat kere lagu sholawat teh Abi sokinya kurang sok ngadengin sejarah ayat kiai setiap Jumatna sok ke Mekah jarah teh sok aya jarah di makam Kangjeng Rasul di sok aya jarah di makam Kangjeng Rasul padahal aya di Indonesia nah gitu sababna eta teh sareng ayat teknikna urang lamun kieu ya mun ngaoskeun salawat lamun anu geus pernah ka Mekah nggak maca salawat diharapkan di Madinah itu diharapkan raudhah jeri tapi kalau di Indonesia maca salawat udah jeri gitu. Ayo masalahnya anu diperkenalan orang bisa diharapkan Ka'bah husu tapi tidak diharapkan Ka'bah tidak bisa husu saya betul gitu pas ibarat ngaji orang diharapkan jamaah masa antem teh gitu tapi tidak jamaah mau ngaji tadi porto kayak gitu maksudnya. Jadi intinya di mana tempat kurang tetap teka goyangkeun. Di mana tempat teka goyangkeun. Nah, ieu cenah. Aya amalan-amalan di para wali, guru ka guruna, ya setiap teh baca selawat teh diharapkeun sajadah teh digaris kelengan digaris baca sholawat jadi main nama geus teu ningali jeung sajadah geus hatena jeung pikiran teh geus hareupeun Kangjeng Rasul gitu nah eta anu araya tampil di Madinah teh kitu maca sholawat mah di Indonesia gitu tarampilan teh gitu tarampil sama aturan minimal kan di raudhah mah urang teh lamun pada desak bari baca salat teh bari ceurik teh karasa pe kiamat teh butuhna urang syafaat ke di hari kiamat teh dirinya butuhna ka Kanjeng Rasul teh penting kajenna cari urut teh ceurik dina raudhah mah urut ceurik kan ceurik urang baca salawat di raudhah ayeuna di dieu ya urang baca salawat blang we asa Kanjeng Rasul teh Masya-Allah. Itu teh yang ngajutin kita tah letapkeun eta Masya-Allah Gusti eta gitu. Eta luar biasa lah gitu. Sama gitu lah pada jamaah sadayana intina urang enjing dina Jumat berarti baru mungi Jumat teh mungian 28 nya. Mungi Kamis teh berarti mungian 27. Usahakeun ke dina poe Kamis mangga bade puasa itu puasa di tanggal 27 itu bising aya tanggal hiji puasa tanggal 27 tak kesempatan itu tanggal 27 puasa Kamis itu poe Kamis terus ke dina Jumat akhir aoskeun di lain kurang kan lain urang masuk aya urang mah hese hayang istiqomah ngaji teh lamun geus kadang duit hese loba sing galonjar duit mah itu hese ada ngaji ge kurang duit mah teu ikhlas
Gara Masya Allah guys. Terus kita lo baru kelaparan gitu akhirnya teiras gitu. Dan orang mah gerak sholat kurang daang gak apa-apa. Dia orang sholat. Kalau misalnya tuh matakan orang mah wajib kada ada. Usahakan eta bikin ngadorong kuat karena ibadah. Gara orang enak lamun ngaji lamun candalaar di berang gitu. Dan apa dia bebanai ka dia. Oh atuh beureun gitu. Eta teh gitu. Jadi orang nggak penting wajib ada. Nggak penting kan kak Imam Ghazali ditaras Imam Ghazali ketika kagak bejakan kaulah anu resep karena duit Imam Ghazali. Padahal di kitab-kitab dia ulum itu lain kira anti karena dunia, tapi anti karena dunia, tapi karena duit hayang. Ternyata ari para imamah posisinya di duit teh dan jangan muatan ibadah. Gitu muatan ibadah. Dan orang kalau bentuk tidak apa dia sholat aku itu mau kuat orang kade. Kalau lain orang nggak dikata tapi nggak dididik supaya orang diberi Allah tenang, tidak duit lancar, tenang hirup ibadah gitu orang ngenahan saya supaya gitu. Itu nanti bahwa pan orang favorit itu antara sholat aja duit favorit itu antara favorit favorit tetap favorit. Tapi mau gabungnya kayak efeknya karena ngaji kan, mau baca efek. Karena segala lupa, kan usaha untuk maju nanti agama kan kurang duit, kan? Kurang pada kemudian kurang ya duit raja mana kurang ya duit itunya. Gitu orang ada kaji yang mereka duit kira kan? Gitu. Ternyata oleh jamaah sedayana dan kami harus diatur Allah. Jadi orang ngamalkan eta, ngamalkan auskan kurang. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan para jamaah sadayana orang hadir punya ayeuna mudah-mudahan sehat walafiat termasuk mudah-mudahan sing dilancarkeun di sina Allah sing dibarokahkeun mudah-mudahan paling penting mudah-mudahan orang istiqomah dina ibadah itu urang doa ka Allah mudah-mudahan Allah sing ngampurakeun sakabeh dosa urang sing ngampikeun sakabeh amal ibadah urang sanos bari jeung seur cacatna seur salahan tapi mudah-mudahan urang pasrahkeun ka Allah ibadah urang bisa sakieu itu kekuatan urang tibang sakieu sehingga Masya Allah tibang sakieu bisa sakieu kemampuanna Allah Maha Mulia urang pasrahkeun kabeh ka Allah supaya ditampi amal ibadah urang termasuk mudah-mudahan insyaallah urang anu pada ngiring kasih anjur mudah-mudahan doa bisa ada ngiring di perjalanan sing lancar dan selamatnya bisa acara sing lancar insyaallah mudah-mudahan seperti kabarokahan saraya. Hapunten para jamaah sadayana dina nama satullah para jamaah sadayana mudah-mudahan para jamaah sadayana kurang sing diamankeun sing dicukupkeun dina harta cukup dibasian kecukupan ku Allah sing dijadikeun jelema syukur ka Allah termasuk mudah-mudahan urang sadayana ngadoa dikeun berarti orang dina salah saintingnya berarti orang khusus kalian pengen doakan dina masalah pemilunya gitu pemilu sesuatu kewajiban orang doakan supaya aman Indonesia itu supaya terus kondusif ya penting ngadoakeun penting pada jamaah sadayana urang mah pernah seorang negara ngadoakeun Indonesia teh aya memang melakan adaan gitu eta teh hese urang berjamaah atuh ngadoana bebarengan itu kewajiban orang negara kan yang kewajiban ngatur iya kalau bisa berdoa negara itu kewajiban orang maka kan kurang doakan kesorangan doakan hese kesorangan mah berjamaah kewajiban orang insyaallah ya sama padanya iya hukumna kemarin diserahkan hukum orang nanti kalau terus pada apa hukumna mah nggak teh ya sama masalah berjamaahnya film kira-kira Pak Ros pilihan mah kurang siapun karung karungan Gimana benar jadi ayah hukum kieu nya saya selamat kieu ieu paros kieu mah sabarang kudu dibere duit terus terang ieu bener jadi lamun dina pemilihan dina aya nu dihalalkeun mere duit aya dina kita mah aya nu dihalalkeun aya kan urang kan punya hukum kan ulah dipaenkeun ya paros kieu mah ieu mah tipena tipe duit jadi kudu dibere tetep ku jamaah ya teh jadi bener ada kia mah gitu kudu dibere jadi kudu dibere bener gitu ayeuna gitu ayo mah kudu dibere paras mah kira-kira paras anu bere duit milihkan nomor hiji mah milih nomor hiji anu bere duit
Lamun bere duit. Pilih nak nomor hiji mah. Nomor hiji. Lamun bere duit. Oh, dari bere duit ke nomor hiji. Ah, tadi bere duit kau di berapa? Tadi bere duit terus. Lamun bere duit nyoblos mah kalinya. Nyoblos. Mun bere duit. Dari bere duit ke nyoblos. Jadi akhirnya mampu. Duit haya. Ah, berekin ki. Silakan. Apa yang buat ya lah? Ini mah ngantor diturutan. Jadi pula ya kita nala. Eta mah. Mariji. Ayo beli sekelan, beli jajan. Sepura itu malu-malu. Kira itu lagi. Malu. Gitu guys. Awak nomor hiji. Jadi pada awak kalinya paros, jadi sok kembali ecean orang supaya ngabungan paros gitu. Kayak eta orang sekolahnya cek ke paros saya ketemu sasaran paros ini paros teh. Mana kalau mulai paros bingung ngabadri sana. Baturan galak paros itu musiknya galak. Maka paros itu mengatakan berubah ke paros mah. Intinya insyaallah para jamaah serena. Nah insyaallah mudah-mudahan para jamaah serena artinya orang insyaallah orang atau aku barengan salah satu ini insyaallah. Begitu nak sakantenan mungkin dina wengi Sabtu ke jamaah kedah di ulang deui keun beureun aya rajaban cenah paiki itu paiki di masjid. Jadi ke lamun beusi ngahendaan mah langsung ke dapur paiki we. Gitu nya. Gitu jadi tong turu langsung ke masjid jangan imah paiki tah. Jangan langsung ke dapur gitu. Untuk ke masjid keluar ke masjid penting. Gitu eta mah intinya eta sekalian belumnya. Jadi abeh teh kudu diulung deui kitu nya. Eta mangga para jamaah sadayana kieu Sabtu kitunya dia teh mudah-mudahan talbasa gitu insyaallah urang rajaban mudah-mudahan urang di jalan kieu teh daya sanes urang eta bade mahabbah ka Kangjeng Rasul urang cinta ka Allah gitu insyaallah sing dijadikeun jami anu cinta ka Allah jeung cinta ka Rasul kitunya. Insyaallah mudah-mudahan atukeun dina rajaban sing bubarin di sini di panitia pas pada bingung deh. Sudah bingung ya tapi kita naik kebersamaan nanya bersama orang setik ibarat kitunya bisa terwujud ya KBG legend sesajen kabehannya sama kitu wae atau bising pamai bising tek nyobang kodaging atau magas di atas gitu bising era barang dahar yang paiki merek mawat merek heula gitu kita insyaallah kita mahek gereja masuk dengan sikap sakitnya putar wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.